Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Miska Kamila Zahra Wardah anu dinten ayeuna bade ngadongeng anu jejerna sakadang kuya mamawa imah. Kumaha ieu teh Dararamang? Alhamdulillah mun kitu mah atuh dikawitannya. Zaman baheula di hiji patempatan nu ngawates ka sisi walungan aya sakadang kuya kan meresihan sisi-sisi kebon nu kahieuman ku tangkal nu ngajajar jadi pager. Gobras dicacar make congkrang si ambu kuya kan ngaliwet di kolong saurangan. Liwet teh ditupangan ku peda beureum make salam make sereh teu lila ka ambeul seungitna palawardi. Ambu asak liwet teh pakuya ngagorong. Asak bapak tembal ambu kuya. Teu lila pakuya teh langsung nyampurkeun ka saung da beuteungna teh geus lapar pisan bade ngatuang liwet. Di pasir kuya teh ngebon ngahuma paling trim bae hirupna sakapeng-kapengeun sok aya babaturanna pakuya nu sok ngahuma oge. Pihujaneun geus ngagayot hideung di langit belah kidul. Jebret hujan gede. Kitu deui angin ngagalebuk. Jika nama duka puting beliung buka duka angin puyuh. Angin teh ngapungkeun saung awut-awutan. Kajadian kitu teh geus sababaraha kali. Pugu bae matak capek, matak kriet. Tapi pakuya teh sok ngomean deui imahna. Keur kitu akhirna pakuya jeung ambu kuya akhirna sok malikir kumaha carana sangkan imah teh teu meunang kana musibah. Teu lila aya nu pupuntenan dina papangge. Sing horeng teh sakadang kalinci, sobatna sakadang kuya. Geus lila ngobrol sateresna sakadang kuya teh nanyakeun ka sakadang kalinci. Kalinci, kumaha carana sangkan imah teh teu meunang kana musibah? Kieu we atuh sakadang kuya. Sakadang kuya teh kudu nyieun imah nu aman teh kudu nu bisa dibabawa. Cek sakadang kalinci. Dibawa kumaha? Sakadang kuya kabingungan. Sok we atuh jieun imah sasoranganeun. Cek sakadang kalinci. Sanggeus kitu, sakadang kuya teh nyieun imah dibantuan ku sakadang kalinci. Tah palawargi imah teh geus tere anggeus dibantuan ku sakadang kalinci. Nah, sanggeus kitu, tapi pakuya teh bingung keneh. Tuluy nanyakeun ka sakadang kalinci. Kalinci, kumaha carana ieu? Kumaha deui? Kuya nanyakeun ka sakadang kalinci. Tah, kieu we atuh sakadang kuya. Imah teh kudu diliangan heula sasiraheun bae. Sangkan bisa ngelok nyumputkeun sirah, ejeung bisa ngaluarkeun sirah oge. Cek sakadang kalinci. Sanajan mimitina mah ugal-ugil merenahkeun imah dina tonggong teh. Tapi akhirna mah sakadang kuya teh ngarasa aman. Sangkan bisa mamawa imah ka mana wae. Salian ti sakadang kuya apana nu di laut oge aya sakadang penyu nu cicing di laut. Eta ge kan mamawa imah oge kan? Nya. Tah, tuluy kitu nepi ka ayeuna
sakadang kuya teh mamawa imah kamana-mana. Gupina sakitu ti simkuring hatur nuhun kasadayana. Nah, satu acan ditutup simkuring gaduh pantun. Kawarung meuli cikur, dibawa ka parapatan. Gupina sakitu dipihatur hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.